Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jaka Sinangling jadi tetulus ngahudangkeun anu jadi pamajikan. Bet jadi henteu tega menangkat terangan ti Maedoh ngeunaan ka ayanana. Jaka Sinangling terus nyarita deui nuhun we ku Uma pun bojo tos ditulungan mah. Wayana we ku Uma rencangan heula di dieu engke upami tos gugah saurkeun we. Abdi mah tos kumpul sareng anggota barisan nyaeta bade ngabujeng ka Tegal Salasar kitu nyamannya. Namun upami pun bojo teu acan ngaraos sehatna ya sawios lah teu kedah maksakeun diri ninggalkeun kitu nyamannya. Sumuhun mah ngaku mangke bade didugikeun ka tuang garwa Aden. Janten ari sakinteuna teu acan lara-lara sehat mah Rio sengiring karena barisan we panginten adanya. Ya mohon kitu we manya sok titipun bojo mah. Geus kitu mah Jaka Sinangling. Harita terus kaluar ti jero ngona. Rambaya dina ciri Maedoh nyerengeh seuri sorangan. Sabab upaya nu dilakukeun bakal aya dina kalancaran di luareun pasangrahan para anggota barisan Dharma Yuda geus karumpul. Waktu Jaka Sinangling tepung jeung Saraswati anu geus aya di jero pasangrahan. Harita ku Jaka Sinangling dijelaskeun ngeunaan kaayaan Ayu Manganti anu kaayana kurang sehat. Saraswati ngabenerkeun kana sikap jeung caritana Jaka Sinangling. Pamikiran ibu sarua jeung Angling. Ayu teu kudu maksakeun diri pikeun milu kana barisan mun can bener-bener sehat mah. Lebih hadesina pulih heula we kasehatanana. Geus kitu mah harita Jaka Sinangling jeung Saraswati muru kaluar ti jero pasangrahan. Para anggota barisan Dharma Yuda ngabaris ngajajar tilu lapis. Di pangtukangna ngabedega nangtung si Banteng Hulung. Sedengkeun di tukangan Jaka Sinangling jeung Saraswati narang tu ngajajar Mbah Balungan si Gobang Karoban, terus Nyai Harumbi si Pedang Iblis, oge Kilampegan si Pecut Maut. Poe kamari sore sanggeus beres latihan ku Jaka Sinangling geus dijelaskeun ngeunaan 3 urang jalma anu aya di cokangeunana anu bakal ngabantu maju pikeun ngayunan Mbah Buyut piku Sarenggi. Jaka Sinangling jeung Saraswati pikeun anu muka sakitu kalina naneskeun sikap jeung pamadeganana dina nying hareupan gempuran ti pihak musuh. Jaka Sinangling anu harita nyarita ka para anggota barisan Dharma Yuda dina poe ieu bakal aya kajadian anu ngandung sajarah pikeun urang sererea anu pada rempuk jukung sauyunan berjuang pikeun lanjirkeun keadilan lain saukur keur kapentingan urang tapi pikeun kapentingan setiap warga atawa rahayat nu aya di setiap daerah di Tatar Sunda. Sabab karep jeung kahayang pihak musuh anu diluguan ku Tuan Willem jeung Nyi Kintamani
nyata bisa ngawasa sakabeh daerah anu aya di Tatar Sunda. Sangkan aya dina pangaruh jeung kakawasanana. Saraswati milu nyambungan kana caitana Jaka Sinangling ditujukeun ka para anggota Barisan Dharma Yuda. Para anggota Barisan Dharma Yuda, perjuangan nu dilakukeun ku pihak urang dina poe ieu bakal jadi catatan sajarah pikeun anak incu urang. Dina waktu anu bakal datang, dina ngalakukeun ieu perjuangan urang sararea bakal lari rabi teh kabati. Sakali deui bakal lari rabi teh gapati. Rame-rawe lantas malang-malang putung ngalawanan pihak musuh anu bakal datang. Kumaha setiap urang terus siap pikeun berjuang. Siap tarung ngalawanan kajatan. Ngaksani siap berjuang. Ya, musuh anu datang mau dihancurkeun lah. Hidup Barisan Dharma Yuda, hidup. Para anggota Barisan Dharma Yuda tinggal ro patembalan. Nandakeun tekad jeung sumangetna henteu ngurangan. Jaka Sinangling anu harita nyarita deui. Urang bakal miang ka Tegal Salasar mangrupa tempat anu bakal dijadikeun palagan dina mangsana lumangsung tarung campuh tawuran. Mangka hade pihak urang kudu hati-hati sabab nurutkeun keterangan telik sandi ti pihak urang. Kakuatan barisan musuh aya 20 urang soldadu anu ngagunakeun bedil. Jeung 4 murid asuhan si Nyoh John Wen anu bakal ngagunakeun senjata pistol. Eta anu kudu leuwih ti heula bisa diungkulan. Ayeuna tiba kana mangsana urang yang ka Tegal Salasar. Geus kitu mah harita Jaka Sinangling jeung Saraswati lempang ngarendeng panghareupna dituturkeun ku Mbah Balungan jeung Nyai Harumbi Katut Kilampegan. Saterusna Barisan Dharma Yuda anu ngabaris duaan-duaan harita ngalabring rek muruh ka Tegal Salasar. Sedengkeun di paguron lintang jagat ge sarua. Di lebah pakarangan anu lahana lega jeung laluasa. Harita para anggota barisan Milem Kintamani Dijaya geus ngabaris ngajajar 4 lapis. Sedengkeun Tuan Milem jeung Nyi Kintamani merhatikeun kaayaan lumangsung di teras imah. Dina mimpin barisan aya anu kawilang istimewa. Sabab Mbah Buyut Piku Sarenggi mah tetela numpak kuda hideung. Di belah kenca jeung katuhunana narangtung sugarba jeung marungkir. Dina kayaan bari numpak kuda harita Mbah Buyut Piku Sarenggi nying hareup ka barisan Wilem Kintamani Dijaya letus nyarita. Wok balawok. Dewek salaku pamimpin barisan ngingetan sakali deui ka sakabeh anggota barisan ieu. Perhatikeun ieu caritaan dewek. Catat dina ingetan engke dina kalumangsungna tarung campuh tawuran si laing sakabeh geus montong mere ampun kanu dilawan. Sabab dina lumangsungna tarung geus jadi hiji kapastian. Mun si laing teu maihan lawan, tangtu si laing anu bakal dibinasakeun. Kumaha kaharti? Nyakseni kahartos pangarsa. Siap. Musuh kudu ditempurkeun pangarsa. Tugas bakal laksanakeun pangarsa. Sababaraha urang anggota barisan tinggal ro patembalan.
bari ngangkat senjata na kaluhur. Mbah Buyut piku sarenggi nuskeun di caritanana. Si laing sakabeh kudu boga kayakinan euy. Pihak musuh bakal hancur. Sarta pihak urang bakal aya dina kaunggulan. Wok berwok. Sabab mangkeluk anu jadikeun andalan ku pihak musuh nyata si Rawing jeung si Jaka Sinangling katut si Saraswati. Tiluanana bakal modal ku leungeun dewek euy. Kangaranan eta tilu mangkeluk geus Malodharma. Mangka barisan Dharma Yuda bisa dipastikeun bakal kadese moal make kudu hese ditumburkeunana. Karti nyakini siap pansa. Kotos pangarsa musuh pasti bakal tumpur. Barisan film kita balik. Pasti unggul, pangarsa bakal unggul. Sababara urang anggota barisan patemalan tinggal lero bari ngaracungkeun senjatana. Geus kitu Mbah Buyut sarenggi muterkeun kudana jadi nongongan ka barisan. Saterusna Sugarba anu harita mere aba-aba ka anggota barisan pikeun ini tinggalkeun eta patempatan. Ka barisan, hayo maju. Mbah Buyut piku sarenggi terus ngabedal sinalumpat kudana. Tapi maju lalaunan. Gigireun kenca katuhu Sugarba jeung marungkir lalempang. Sedengkeun di tukangeunana harita anggota barisan ngabaris duaan-duaan pada babarengan ninggalkeun eta patempatan. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu marhatikeun inditna barisan jadi pada ngarasa suka hatena. Wow. Akhirnya apa yang pihak kita orang rencanakan, ternyata hari ini menjadi kenyataan, Nyai. Dan itu punya keyakinan kekuatan musuh akan dapat dihancurkan. Setelah itu kampung Kahuripan akan berada dalam pengaruh dan kekuasaan pihak kita orang, Nyai. Serangan balasan yang pihak kita orang lakukan tidak mungkin dapat diimbangi musuh kita. Jadi musuh kita yang akan berjaya, yang akan unggul, Nyai. Bukan begitu, Nyai? Ya sudah pasti atuh Tuan. Pihak musuh tidak mungkin akan dapat menandinginya, Tuan. Yaitu menandingi kekuatan dari pihak kita, Tuan, ya. Apa sebab? Sebab siapapun orangnya yang diandalkan oleh barisan Dharma Yuda bisa dipastikan akan binasa di tangannya Mbah Wiku, Tuan. Antara lain si Rawing dan Jaka Sinangling juga Saraswati. Kita tinggal menantikan saja kemenangan kita, Tuan. Wow. Memang betul, Nyai. Sambil menantikan kemenangan, Saya pikir akan lebih baik kalau kita berdua juga bersenang-senang, Nyai. Sudah agak lama juga tidak merasakan hangatnya tubuh Nyai. Ya, baik kita kreatif, Nyai. Si Tuan mah nih tak ya kabaragan. Apa itu kreatif, Tuan? Ya, maksud kreatif kita makan dawat di susuan, oke? Oh, iya. Ya ternyata Tuan begitu juga ya Tuan ya. Memang kita harus bersukaria untuk menikmati keberadaan ini ya Tuan ya. Oh, ya. Makanya
Cohan tidak sabar pengen segera ngaleut itu kalecis Tuan William jengikin tamani silih kaleng. Saterusna arasup ka jero kamar. Geus kitu terus maluru ka jero imah terus maluru ka jero kamar pikeun ngajajabkeun rasa kasuka. Caturkeun harita di alas wengker Mbah Rangkebong jeung si Jagal Hawu keur narima kadatanganana Ki Hambaraka jeung Guntara. Harita Mbah Rangkebong anu keur nyarita. Geus jadi wae datang ka ieu balaka Sargul. Kumaha kaya naon ieu teh? Si Gano ngaburu-buru kasih Hawu sangkal gancang anggeus ngilmuna ieu mah nya. Amoy dewek jeung si Sargun datang di ka dieu teh lain rek ngaganggu kasih Hawu. Amoy. Tapi aya beja penting anu haneut keneh ieu teh. Anu wasalahna mun dicaritakeun ka ilaing duaan ya amoy. Guntara milu nyambungan kana caitana Ki Hambaraka. Bener Mbah Kebong, bener. Ieu beja anu haneut keneh teh memang kudu ditebikeun. Sabab kalah kumaha oge aya hubunganana keur pihak urang dina waktu anu bakal datang. Si Jagal Hawu ngabagikeun panenteupna ka Ki Hambaraka jeung Guntara. Nyangereng bari terus nyarita. Sok aja ngomongkeun ka aing. Ngunaan bejana nahaon anu bakal dicayakeun ku maneh duaan teh sakublok. Amoy. Jadi kieu ya Hawu. Dina poe ieu barisan film Kintamani Dijaya anu dipimpin ku Mbah Wuku Mbah Buyut Piku Salenggit teh geus arini teh ngagempur ka kampung Kahulipan. Hatina di kampung Kahulipan teh bakal lumangsung tarung campuh tawuran. Amoy. Di antara dua kekuatan barisan. Lain kitu Sargun? Bener kitu Mbah Kebong, Awuk. Nurutkeun beja mah jumlah kekuatan barisan teh pihakna Tuan Willem leuwih loba tibatan musuh. Sajabana teh kitu Mbah Buyut Piku Sarenggi anu mimpin barisan teh boga kekuatan ilmu tingkat dewa cenah. Si Jagal Hawu nyangereng dewe baitus nyarita. Wah, kalain kakarek bisa ngayakinkan dua jurus. Nyata jurus panglebur raga jeung jurus panglebur rasa. Anu dua jurus deui mah acan euy. Anu wata kaincan waka bisa indit keluar. Usus genan sinang bule sakuluna modal kulungan aing. Tiheula jeung wane ngomong ka aing. Sinang bule anu mimpin barisan dari Mayu Dalin. Ayeuna kalau karek digempur ku Suku Saranggi. Bagean aing kitu modalan sinang bule mah. Wadaka. Amoy. Ku dewe kasan dicaritakeun kabihanana ieu teh. Habuk euy. Pogo nyeta ngeunaan sinang bule mah keur eueuh di lemur. Duka cing keur ka mana teh sabuk teh? Anu mata kanu mawi sila bocah katingang halu. Barisan Darmayuda teh dipimpinna jadi diwakilan ku si Jaka Sinangling, bapana Sinang Bule. Ajang Saraswati indungna si Jaka Sinangling euy. Bener teh Sagon? Bener kitu. Mbah Kebong oge Hawuk. Malah susumbarna Simbah Buyut Piku Sarenggi bah si Rawing jeung si Jaka Sinangling kitu deui si Saraswati bakal binasa ku leungeun manehna. Ku cara kitu mangka kekuatan barisan Darmayuda
moal mampu ngimbangan kekuatan barisan anu jadi musuhna. Sabodo teuing keur aing moh anjir. Anu penting mah khusus Sinang Bule kudu aing anu modalanana. Sabab aing geus lila hayang balas dendam ka Sinang Bule si goblok. Anu geus ngabinasakeun si Warangkas bapak aing. Coba aing mun geus kabeh dulu si kawasa ku aing mah. Aing bisa ilit modal Sinang Bule mbah boy. Jakulua kaboga pamikiran nu lain-lain Hawuk. Ilaing geus kudu kapangaruhan ku rupa-rupa beja euy. Sing tetep husu we ngayakinkeun dua jurus deui. Kangaranan ilaing geus ngawasa sapenuhna ilmu dangyang panglebur sukma mah. Hanjang waloning kakarek ngabinasakeun Sinang Bule. Dalasanajan ilaing mangsa ngalebut deui pagulor lintang jagat. Satelusna kudu talu ngalawanan simbah buyut Wiku Serenggi. Bisa dipastikeun kekuatan ilmu ilaing moal bisa diimbangan ku eta si Wiku Serenggi. Percaya kalau omongan aing. Ilaing boga karep jeung kahayang naon wae bakal bisa laksana jadi kenyataan euy. Ki hambarakan netep ka Sejagal Hawuk bari terus nyarita. Amoy. Bener eta caitaan simbah kebong teh Hawuk euy. Ilaing geus kudu kaganggu ku rupa-rupa beja euy. Da maksud dewek jeung si Sarguna oge lain rek ngaganggu ka ilaing pang ngabejaan teh. Ngan ngarah ilaingnya we musuh satu kabuyutan ilaing Sinang Bule. Keur eueuh di lemur euy. Malah teu mimpin barisan Darmayuda. Bananya Sargunya. Iya bener. Geus kudu kitu we meureunnan kajadianana. Hartina Sinang Bule mah bakal acal binasa. Memang kudu ku si Hawuk anu matak sok sing tepikeun ka anggeus ngawasa ilmuna. Saukur kali tinggal 2 juz 5 huknya. Benernya eta Wuk. Wale sia ngomong teh wuk. Ya hampura. Oh, kali tinggal 2 juz deui. Omongan maneh memang benar Sargun. Sinang Bule kalau kumaha oge kudu modal kulungan aing. Sami mah di bodaran. Aing hayang nyiksa heula. Sing nepikeun ka puas aing nyiksa si goblok. Awas Sinang Bule. Sakojong deui ku aing maneh bakal diteangan. Najan aya di mana we oge. Najan lompat ke Antartika. Ku aing eta si korupsi teh diudah ku aing. Wah. Nah, yang mana-mana wae jeung para korupsi. Au. Dewek ngerasa suka jeung sugema kana hate Hawuk euy. Moal engke dina waktu nanya sian ilaing ngabinasakeun Sinang Bule. Mau bagian disisa heula mah duh. Leuwih panuju kana hatana oge euy. Amoy. Bener teu kabongnya. Dikali diapal geus dikalitakeun bakal kumaha engke kahebatan kakuatan ilmuna si Hawuk. Di mana geus ngawasa sapinuhna ilmu dangyang panglebur suka. Ayeuna kakarek bisa 2 jurus. Oh, kali tinggal 2 jurus deui. Anu matak geus sukulu daratang di ka dieu. Dan ke di mana geus beres mah dewek jeung si Hawuk anu bakal datang ka ditu. Nepungan ka si Baraka jeung si Guntara. Amoy. Aya bener, kahati ku dewek oge.
eta caritaan ilaing teh Mbah Kebong dewek jeung si Sargun kari tinggal nungguan we kedatangan ilaing doanya. Geus kitu mah si Hawuk jeung si Sargun makalangan deui di dunia kejuaraan. Anu pangheulang kudu dilakukeun mah balas dendam ka Sidang Wure euy. Aman. Podaran. Tapi mameh di podan teh siksa heula euy. Puas engkel hatena. Sedengkeunang bule anu keur diobrolkeunana harita di jero guha Panamping. Dina waktu harita masih kena tacan tenang pikiran jeung perasaanana. Sabab ngabayangkeun kajadian anu bakal lumangsung mangsa kakuatan barisan pihak musuh anu bakal ngagempur ka kampung kahuripan. Waktu nang bule keur ngeueutan lambaran kahiji catetan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna, ngadadak harita jadi ngadenge sora sirawing anu jadi akina. Hidup ulah kaganggu ku pikiran jeung perasaan anu teu panuguhna. Dina ngayakinkeun ilmu mah kudu khusus. Kapanan rek bisa gancang diyakinkeunana. Kumaha eta cacan rahasia? Mun pikiran jeung perasaan hidup henteu tenang mah kituna. Mun bade tiasa tenang kumaha atuh aki. Margi kendahna mah apanan abdi anu mingpin barisan Dalmayuda kanggo mayunan pihak musuh anu sumping teh. Apanan memang benar gitu nah. Malah dina tadi isuk-isuk keneh oge barisan Willem Kinta Mandidik Jaya anu dipimpin ku Mbah Buyut Piku Sarengi teh geus init ninggalkeun paguron intak jagatna. Tujuanana nyaeta pikeun ngagempur ka kampung kahuripan. Tah eta anu janten emutan abdi teh aki. Mohon wajar we upami abdi salempang. Margi bade saha anu mimpin barisan da abdi apanan aya di dieu aki. Hidup tu kudu salempang sagarupa nah. Sabab anu mimpin barisan mah geus diwakilan ku Bapak Hidup Jaka Sinangling. Malah Abu Saraswati ngini hidup gemilu maturan Bapak Hidup. Dina mangsana kudu ngayonan Mbah Buyut Piku Sarengi anu mimpin barisan musuh. Apanan cek aki ge hidup mah sing tenang sing husu. Sabab nu dilakukeun ku hidup eta teh bakal leuwih penting mun dibandingkeun jeung mimpin barisan Dalmayuda nah. Apanan nu dilakukeun ku hidup sakeur nying hareupan poe-poe anu bakal datang. Anu bakal leuwih berat mun dibandingkeun jeung gempuran pihak musuh dina waktu ayeuna nang. Janten nemutkeun aki rawing mah. Nah kinten-kintenna bakal tiasa aya dina kaunggulan kitu ki barisan ti pihak urang teh dina waktosna. Mun dina waktosna lumangsung tarung campuh tawuran aki. Punten we abdi tumaros saperti kitu ka aki. Saeskuna naon ki da panasaran we hoyong terang ki. Ngeunaan unggul jeung henteu nama apanan kali kumaha anu ngaresakeunana nang. Anu penting barisan Dalmayuda anu bakal upaya sakuat tenaga
sangkan mampu ngungkulan kekuatan barisan anu jadi musuhna. Apanan anu pangberatna mah dina ngayonan pamimpin barisan musuh. Neta Mbah Bulit Pikus lagi teh nang. Apaanan kangaranan manusia mah kadar bogara rancang jeung kahayang dibarengan ku upaya wungkul. Laksana jeung henteu namah kari tinggal gumantung kanu boga ieu alam jeung pangeusina. Apaanan kitu tah nang? Janten abdi mah untuk kedah ngemutan kayan anu bakal lumangsung di kampung kahuripan kitunya ki. Sareng terkedah salempang penting nama catatan rahasia ilmu teh kedah engal tiasa diyakinkan ku abi. Kitu parintennya sanes. Ya benar gitu nang. Bener. Jadi sing tenang kudu tetap khusyuk. Apanan ilmu anu bakal diyakinkeun ku diri hidup teh keur bakal dina nying hareupanana kajadian dina waktu anu bakal datang. Anu cek aki oge bakal leuwih berat mun dibandingkeun jeung gempuran ti pihak musuh dina waktu ayeuna kitu nang. Apanan mun hidup boga tekad jeung sumanget hayang bela bakti kanu jadi kolot sarta dina mangsana lumampah hayang merangan setiap kekuatan kejahatan. Awadan ayeuna waktuna diuji kahusuan diri hidup nyaeta ngayakinkeun ilmu anu aya dina catatan rahasia nang. Awadan ku sakitu ge ka hati caitan cakinya. Sora Sirawing geus teu kadenge deui. Geus tepung sora jeung Sirawing anu jadi akina mah harita nang boleh jadi tenang pikiran jeung perasaanana. Mangsa dirina ngayakinkeun ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia titinggalna Eyang Jati Nur Alam. Harita nang boleh nekadkeun dina hatena pikeun ngalaksanakeun caritaan ti Sirawing anu jadi akina. Sedengkeun di Tegal Salasar harita jaka sinangling keur ngatur posisi anggota barisan dina mangsana pihak musuh aya datang. Jaka sinangling jeung Saraswati nang tungarendeng. Di hareupeunana ngabaris ngajajar 2 lapis para anggota barisan Darmayuda. Harita jaka sinangling anu cumarita. Ka para anggota barisan henteu mung saukur ngatur posisi barisan pihak urang dina mangsana nying haleupan musuh anu bakal datang. Tapi sim kuring miharap di antara para anggota barisan aya anu mibanda kamampuan dina ngagunakeun senjata rahasiana. Sabab 20 urang sodadu anak buahna Tuan Wileng jeung 4 urang murid asuhanana Sinyoh John Wen anu geus kalatih ngagunakeun pistolna eta anu kudu leuwih teu heula dilumpuhkeun ku pihak urang. Sabab mun pihak musuh nu ngagunakeun senjata api geus bisa dilumpuhkeun mah dina waktuna engke lumangsung tarung campuh tawuran moal tepikeun ka aya anu kabongohan kabeunangan ku tembakan senjata api ti pihak musuh. Tumali sareng eta mangga kapayun sawae anu tos biasa atawa tos kalatih dina ngagunakeun senjata rahasia. Aya 5 urang jago nu harita datang nyampeurkeun ka hareup. Jadi ngajajar 5 anana narangtung di hareupeun jaka sinangling jeung Saraswati.
harita Jaka Sinangling neruskeun di caitanana. Kabandungan ku para anggota ieu 5 tarung dulur urang. Ieu 5 urang dulur urang anu bakal ngalakukeun tugas khusus ngalumpuhkeun pihak musuh anu ngagunakeun senjata api. Dumasar kana eta hitungan mah anu ngagunakeun senjata ti pihak musuh teh aya 20 urang soldadu. Ditambah ku 4 urang murid asuhanana si Nyoh John Wen. Jadi aya 20 urang pihak musuh anu ngagunakeun senjata api. Tah ku kituna sedengkeun anu ngagunakeun pistol katingalina dina cangkengna aya sarung pistolna. Kuijiran salira 5an bakal mampu kira-kirana ngalumpuhkeun eta 24 orang musuh anu ngagunakeun senjata api. Salah seorang di antara nu 5 jago teh harita terus nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Gula minangka ngawakilan anu sanesna ieu. Sejak ngawalar kana patoresan ti Den Angling sok sanaos anu baris ngalakukeun tugas khusus teh mung aya 5an. Namun pikeun ngalumpuhkeun 2 musuh urang, 24 urang musuh anu ngagunakeun senjata apina, rupina bakal tiasa dilaksanakeun Den Angling. Margi masing-masing di antarana ieu anu 5an teh senjata rahasia anu rata-rata nyanak 10 senjata rahasia. Janten upami digabungkeun 5an teh aya 50 senjata rahasia anu bakal tiasa digunakeun ngalumpuhkeun pihak musuh anu ngagunakeun senjata api teh. Janten ngeunaan tugas khusus mah bakal tiasa dilaksanakeun anu sakumaha mistina. Kitu tah Den Angling. Mangga. Hatur nuhun kana kateranganana. Salajengna ka para anggota barisan di mana tos lumangsung talung tawuran, mangka ayeuna keneh